Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun wasta abdi Cica Budiani di SMP Negeri Tilu Cileunyi, Subrayon 5. Di dieu abdi bade nyelesaikeun tantangan lek sambedas bulan September 2025 nyaeta ngadongeng bahasa Sunda. Dina hiji poe anu kacida cerahna si Kuya ngalamun di sisi situ. Manehna nengetan sakumpulan manuk anu pergi berluhur di awang-awang. Si Kuya ngarasa sirik sanajan cangkangna berat. Hatena mah hoyong pisan ngarasakeun hiber bebas. Hiji poe si Kuya ngajedan si Gagak anu keur ngaderekek. Si Kuya nyamperkeun si Gagak tuluy nyarita. Gagak, kuring hayang bisa hibur. Si Gagak leuwas tuluy seuri. Kuya, maneh mah moal mungkin bisa hibur, cangkang maneh berat. Tuluy si Kuya ngajawab. Tapi kuring hayang Gagak. Si Gagak ngarasa karunya, manehna boga akal, tuluy nyokot dahan leutik disorongkeun ka si Kuya. Cekel dahan ieu, kuring jeung babaturan kuring bakal ngangkat anjeun. Si Kuya ngarasa bungah, manehna nyekel eta dahan pageuh pisan. Si Gagak jeung babaturana ngangkat si Kuya ka luhur. Si Kuya ngarasa bungah pisan, manehna bisa ningali imah, tangkal, jeung walungan ti luhur. Tapi si Kuya poho, manehna hayang nyarita eta ka si Gagak. Ngan manehna poho, yen manehna keur nyekel dahan. Manehna mukakeun sungutna tuluy leupas tina dahan. Si Kuya murag kana taneuh. Sanajan cangkangna berat, tapi angger hatena mah ngarasa sedih. Sabab manehna geus poho yen manehna teu bisa hiber. Ti harita si Kuya teu wani deui hiber. Manehna sadar yen manehna teh diciptakeun pikeun leumpang, lain pikeun hiber. Sakitu wae dongeng ti simkuring, hapunten bilih aya kakirangan atanapi kalepatan waktos simkuring ngadongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.